Menta gerage ka Gusti Allah ieu mata teh supaya bentak sebab jelema lamun betah teh sabelah dedeuleunangan sabelah bae lamun deuleu sebelah mata nu bener ge bakal salah bae maka menta gerage ka Gusti Allah supaya ieu mata teh bisa duana yen teh munajat Abu Yazid Al-Bustami ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb bukakeun mata abdi, bukakeun mata hati abdi, bukakeun mata hati umat-umat Gusti. Bukakeun mata hati jelema-jelema Gusti. Abdi apal bahwa Gusti teh nyieun sorga, abdi apal Gusti teh nyieun neraka. Geus aya keputusan Gusti nu bakal ka sorga jeung ka neraka teh. Tetapi kewajaran abdi sebagai hamba Gusti ngadoa ka Gusti nyuhunkeun supaya jelema teh saralamet Gusti kami wali ngadoana Gusti eueuh ngadoakeun silangka kami salamet urang jeung penting kasaha salamet bae boro-boro nu bener nu salah ge didoakeun salamet bae loba jelema nu salah didoakeun salamet jadi wali